Jadi lalakon kairuban Quran sarua 30 juz sarua, hadis sarua, nabi sarua, kiblat sarua, Islam sarua. Nah habat kudu pasea berarti tong nyalahkan Quran, tong nyalahkan agama, hareupeun Allah gerak aku nu gede salah mata hatena masing-masing. Bener. Maka kunci segala rupa ibadah gumantung eusi hatena. Ibu ngalusan awak menel babari hayang geulis tinggal meuli skincare, buka tiung anger banget bodas ai punuk madarenge geblus karena bab rumah tangga skincare kabedag dengan sangu henteu akhirna banget bodas awak begung nepi ka hayang geulis melaan bebeakan halis kerok ganti ku patlot leheung nu cicing di imah eta nu indit pangajian bari ngesang pasea balikna naha leungit hiji bulu panon hayang panjang disambung mineng ibu meneh leheung ibu cicing coba anu mau motor bulu panon pararanjang tikusruk ka situ hayang geulis nepi ka kigituan kade ibu ulah poho pek bae di bedak pek bae di lipstik pek bae di make up pek bae di sido pek bae itu mah hak prerogatif ibu arti ngandangdanan lahir ibu tapi tong poho kudu bareng jeung dangdanan batin ibu wadah kanal bibir berem make up dipake blush on ongkoh bareng atuh jeung amis budi wadah kanal bibir berem karena hawan ari hasem beungeut mah batur moal ngahargaan wedakna batur moal ngahargaan lipstikna batur bakal ngahargaan karena akhlakna well hirup sakadar disebut nama jeung kudu sombong sagala sakadar disebut nana gerhana disebut ustad kiai ajengan horoream nama kejeng hoream sabab kuring teu butuh gelar tapi kuring apal kana gawe sanggeus boga gelar. Umar bin Khattab dibere jabatan ngaranna khalifah ceurik sabulan lilana ditepungan ku Abu Bakar Umar kunaon anjeun beceurik ceuk Umar pecat deui kuring embung jadi pamimpin. Naha Umar mah kejeng embung rakyat sangsara kuring nu ditanyana rakyat miskin kuring nu ditanyana rakyat doraka kuring nu ditanyana kuring teu sanggup Umar nu ayeuna jadi di pejabat nabeuh dangdut naha lantaran karek apal jabatan teu wawuh kana gawe saenggeus boga jabatan well